Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui dina acara Wejangan Asih, tepang deui sareng simkuring Kang Aam. Pamirsa anu dikasih ku Gusti, aya paripaos dina basa Sunda anu nyanggemkeun kieu. Di baledog jauh, di ciduhan lamokot. Babasaan ieu saleresna nuju ngemutan ka urang sadaya. Upami di baledog jauh, di ciduhan lamokot. Hartosna upami di ciduhan lamokot teh caket. Ari di baledog jauhnya jauh tebih gitu. Nah, kecap ieu pamirsa sok janten sisindiran ka jalmi anu henteu merhatoskeun ka kulawargi atanapi kanu aya langkung caket di urang. Jadi mindeng upami urang merhatoskeun teh sok anu tebih, anu gigireun urang nu caket sareng urang mah sok tara kaperhatoskeun. Komo zaman kiwari pamirsa, di zaman medsos, di zaman nganggo teknologi canggih, anu pacaket henteu ditaros, ari sareng anu tebih sibuk da socana ninggal kana HP, teras hubunganana sareng nu tebih, ari nu caket henteu kaperhatoskeun. Tah kecap atanapi babasaan anu disebatkeun deukeut di ciduhan lamokot, nu di ciduhan lamokot di baledog jauh. Eta nuju nyindiran ka urang anu sok sibuk wae merhatoskeun anu tebih, ari anu digigireun urang teu diperhatoskeun. Pamugi babasaan eta ngemutan urang. Yen di sabeudeureun urang teh aya wargi-wargi anu kedah diperhatoskeun. Kumaha numutkeun dawuhan Gusti patali sareng anu sapertos kitu. Kumargi abdi oge sok ngalaman ari batur diperhatoskeun. Kadang-kadang ka murang kali nyalira, ka istri nyalira abdi kirang merhatoskeun. Da ieu tiasa janten ieu janten batur pajongan kang anu sanes. Batur we cenah diperhatikeun kulawarga sorangan henteu. Hayu urang asami-sami ayeuna diajar tina kitab hiji Timotius 5 ayat 8 anu kieu unggalna, sing saha anu tamlar kabaraya pangpangna ka anggota rumah tanggana sorangan eta teh ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Pangandika Gusti teges pisan pamirsa nyangemkeun di dieu, saha-saha jalmi anu teu merhatoskeun anggota rumah tanggana anu tamlar kabarayana, disanggemkeun eta jalmi teh ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Pangandika Gusti ieu negor pisan ka urang sadaya. Urang kedah emut sateuacan urang merhatoskeun anu sanes. Perhatoskeun heula anu aya di sabeudeureun urang. Naha parantos cekap tuangna, tuang leueutna cekap, naha parantos siap panganggona sareng sajabina. Ulah dugikeun ka urang merhatoskeun anu sanes, anu aya di sabeudeureun urang henteu kaperhatoskeun. Pangandika Gusti dinten ieu keras pisan ngemutan ka urang sadaya. Saha-saha anu tamlar kabarayana, saha-saha anu teu merhatoskeun anggota rumah tanggana, eta jalmi cenah disanggemkeun ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Tangtos ieu janten pelajaran anu sae kangge urang. Bilih di antawis Bapak Ibu aya anu masih keneh sok hilap merhatoskeun kulawargana, sok hilap merhatoskeun istrina, merhatoskeun murang kalihna. Dawuhan Gusti dinten ieu ngemutan ka Bapak Ibu sareng ka abdi. Yen urang langkung tipayun kedah merhatoskeun kulawarga urang. Kumargi upami urang teu merhatoskeun kulawarga urang, disanggemkeun urang teh ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Kunaon kitu Bapak Ibu? Kumargi anu aya di sabeudeureun urang, kulawarga urang, istri urang, murang kalih urang, eta anu pangterangna kana kaayaan urang.
Anjeunna oge anu ngarojong kana sagala rupi naon anu dipilampah ku urang. Anjeunna oge anu paling terang sifat urang siga kumaha. Kumargi kitu tos sakedahna urang merhatoskeun aranjeunna. Ulah cek babasaan Sunda tadi di Ciduhan Lamokot di Baledog kajauhan. Kumargi naon kumargi urang fokusna mung merhatoskeun anu tebih. Fokusna mung merhatoskeun ka batur. Ari baraya sorangan, ari dulur sorangan, teu dipirosea. Eta lepat saur pangandika Gusti. Ayo urang diajar ngalarapkeun pangandika Gusti. Supados urang janten contoh, janten tuladan. Baraya ku urang kedah dijaga, dirawat. Aya hiji contoh anu sae Bapak Ibu. Nabi Yusuf anjeunna kantos ditamlarkeun ku kulawargana. Sanes mung ditamlarkeun anjeunna mah dijual, dikaniaya. Tapi saparantos Yusuf jeneng janten raja, anjeunna tetep nyaah ka barayana, nyaah ka rairakana. Ku anjeunna dipiara, ku anjeunna ditulungan sagala rupina. Eta buktos di mana Nabi Yusuf merhatoskeun kulawargana. Patali sareng babasaan Sunda tadi di Ciduhan Lamokot di Baledog kajauhan. Hayu urang tingawitan dangat ayeuna. Ngawitan diajar merhatoskeun kulawarga nyalira. Kedah mirosea kabaraya ulah tamlar. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutan Bapak Ibu sareng abdi sadaya. Perhatoskeun kulawarga urang. Perhatoskeun caroge istri Bapak Ibu, perhatoskeun murangkalih Bapak Ibu. Supados Bapak Ibu janten berkah, janten contoh anu sae. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Urang sami-sami ngadoa. Gusti hatur nuhun pangandika Gusti ngemutkeun ka abdi sadaya. Yen abdi sadaya kedah ngajaga ngariksa mirosea ka kulawarga teu kenging tamlar ka baraya. Paparin ka abdi sadaya kamampuh kangge tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti ieu. Nuhun Gusti, dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos nanada sareng ngucap syukur. Amin.